Assalamualaikum. Alah, saya di mana? Di mana eta? Naon? Keng hadiah di Kakang Prabu. Anjir, eta hadiah buat langsung. Alah, sia eta hadiahkeun. Eta jang uing teh sarmis yang beli bensin. Pan eta halusna oge ku uing teh saratna. Mangga di arijeunnya ke di pasihan ieu acis. Sama kitu ari bagian uing mana? Boga ka bogo jauh, mentas laut leuweung gunung. Tapi apel teu bingung, cukup halo na telepon. Kuring di Pulau Jawa, manehna Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan mojok via SMS-an. Sorry si Sarmis si hari menang mah. Bal teh kadieun sia. Bagian uing mana? Cepet. Jelema paling dunya beki maju. Najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu. Tiap SMS-an atawa nelepon terjadi pikiran kajen pulsa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Ngaganggu wae si Sarmis. Boga ka bogo jauh, mentas laut leuweung gunung. Gitu. Tapi apel teu bingung, cukup halo na telepon. Nah, boga sering kita. Nah, gope. Nah, iya. Nah, ini boga tas ya. Keng mana wa? Boga ka bogoh jauh, mentas laut leuweung gunung. Tapi apel teu bingung, cukup halo na telepon. Kuring di Pulau Jawa, manehna Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan mojok via SMS-an. Yang uing saware atuh misi yang beli bensin Jelema palinter dunya beki maju. Najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu. Tiap SMS-an atawa nelpon terjadi pikiran kajen pulsa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Palinter dunya beki maju. Najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu. Tiap SMS-an atawa nelpon terjadi pikiran kajen pulsa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga ka bogo jauh, mentas laut leuweung gunung. Tapi apel teu bingung, cukup halo na telepon. Halo, mana ka dieu keun yang uing sawaris teh?